Lain ko na sip. Misi-misi ko dia mah. Gimana ya, Sip? Lain di mah asa Sip lobat teh jamah yo. Lain ya bapak nek serangan pajar yo. Nek aur-auran. Weh, Ro, aya naon? Nek serangan pajar. Atuh nu loba mau duitna, sok kebiasaan tuh nek serangan pajar sok ngisinkeun hansip. Ari masalah ngaur-ngaur duit mah eta mah urusan hansip. Siapkan pasukan Sip, siapkan. Oh, ngas tenang-tenang eta mah urusan hansip nu kitu mah ngaur-ngaurkeun duit mah umrah amreh tah. Lain geus sirakan di bae ya. Kepala pemuda aya, Karang Taruna aya di dieu atuh RT-na ge aya RT Dedi. Sirakan di bae mumpung lopan, Ro. Patung geus tenang Sip, duit mah bapak mulai diragukeun deui. Pokona mah masalah duit mah umrah amreh bae. Nek nu beureum tah nu hejo tah. Hayo kumaha endahna bae hayo. Weh, naon dia Ro dia mah atuh. Kunaon kitu geus deukeut. Atuh lain nelpon jeung hirupna ngalen dong si Riko dia mah. Atuh lain nya malika ka ditu minta kadolos, langsung mau kaung. Atuh deuk naon nelpon ngambilkan pulsaan sip. Lain nya tuh urang ngabeuder eta pulang Sip. Nyaho ililinian meureun. Tadi geus dihargain kol. Maksud ya meureun. Itu deui sore keneh. Gue ya bapak Sip ya boga duit setik mah. Aya jeung ngaur-ngaur mah. Eta mah kayak hansip nu keliling. Terserah ta nek sasungsuhunan ta nek nguji jelema gitu, atur wae. Lain kabehna sabersungsunan gitu. Atuh sameunangna nek 100 sungsunan, 100 sungsunan. Atuh nyala kunaon, kabagian micin doang hiji meureun. Atuh pokona mah asal kabagian mah ngasaan masyarakat ulah ting serangan pajar bae. Atuh kumaha ngabagina jeung Ro, terus setengah mah batur mah gampang, minyak segala beas. 350 cenah. Aya ngabagikeun 105, atuh meuli micin gitu. Nasib dia pokoknya nyanya bertele-tele jelmana. Atuh geus segera bagikeun bae atuh masyarakat yang boga beas mah. Atuh kuling ngagebot. Ulah yang mengandalkeun pamere beti jaro. Hongos, bagikeun goeng. Ngalen perasa yang boga jaro dong kitu mah. Wih, jago bantap udah kau kebeneran. Weh, jaka beneran ya PRT segala ya. Naon Sip ya naon ya. Jalan wilayah masyarakat ya kerja marah di ha. Lain Mana Sip ya? Pantain aja RT make celana sapo. Atuh keur oleh nih mah di luar. Dalam aplikasi biru bela. Lain ya aya titipan ti pajar umur-umurna mah ya jeung serangan pajar. Weh, jalo wae eta ho. Jangan lewat cenah pajar nitipkeun ya. Lain tuh. Harga endah teh mah lewat mah kok kabulok masuk jeung kota sono. Ya ngalewat eta gocap. Ngalewat, saya ngalewat kayak bagikan ke masyarakatnya. Atuh nyala naon Sip menang naon ieu kali waktu menang naon bersih mah aduh kieu. Dibalikan me sakura di cayan sagayung. Atuh are jeung masyarakatna mana? Atuh ngas teh kudu berjuang jeung hansip demi kemenangan Jarot Toreng. Geus urang ari kitu mah. Pokona mah RT atuh ngopi luwak di gulaan atuh hansip nyayur pinang di kalapaan. Atuh ngeunah di dia Sip teu ngeunah kawe di warga yo. Usahakeun bae eta kesasana bagikeun ka masyarakat. Aing mah Sip dia mah are Jarot Toreng nomor sabaraha kitu Sip yo sebenarnya. Kayaknya nomor 12 apa nomor seberapa nya? Sing pokona manual duaan ujungna eta colok. Geus ari kitu mah ya. Teh are di kitu mah nya. Nggak Sip, Asip dan burung ini panja keamanatan jaro mah kudu kumaha pan. Sugan menang burung menjakan ka jaronya. Lapo tambahan ada gitu, Sip. Pokoknya mah aing nyayur pidang di kalapaan. Biang pamajikan cepet aing jeung aplikasi biru micet keluar. Pol. Sip, duit tadi teh geus di aur-aurkeun can ka masyarakat. Atuh, geus behak kabeh di Ayeuna mah geus urang hayu urang meuli parfum. Jeung maneh nu ulah bawa komodo tawak. Ayo meuli, Bro. Bro di mana? Iya, toko parfum na ieu ieu. Sip ya. Iya, toko parfum Enji ya. Ini parfum teh. Tah, sip tulah. Tokona tulah Enji parfum, Deukeut ka alun-alun sip deukeut. Tah. Ini kualitasnya terjamin. Eta. Harga murah meriah di kota Lebak. Di deukeut alun-alun. Nah, Aing geus radio tuh. astagfirullah eta bangku jar ragung amat, Bro. Tuh adatna variasi paneta mah ngaranna di kota. Di kota mah memang arannya sih, ari suku panjang, ari ceuli pendek. Eta tina kayu eta, tina kayu jati eta, lain jeung lain. Ayo suruh. Nu ada diukna.
Ih, jaya Pajaro jeung Pansip. Mangga kalebet bae udah dinya hai. Oh, Tadi ya. Kajero cenah sip, sip. Jadi ya. Kajero, ayo. Atau buka sendalna di luar, batur gede di luar sendalna dia dipakai bae dusun. jadi yuk mah. Diuk. Oh, astagfirullah, itu nanya sih. Ih, ngisi-ngisingkeun dia mah. Tulungan rogeran atau Ayo, dia mah jeung kalalahan ke mana? Ih, kabeh pindah teuing. wah dikenyang bajing dong, gembol bajing aing dak. Awak mau eta bae pa dia mah. Lu bating dosa ya, lu tak letak pepan ngomong dijubur. Ih. Aing bangku batur dia mah. Ih, Alekan bro. adekun. Ada asupan. Dinya dia mah diuk nasib ulah di dia. Coba TNJ panggieunkeun parfum jeung hangsip ya. Me ulah bau komodo eta awak hangsip tah. Apot awakna. Atuh siap deh, rek parfum naon ya ka dia ya. Ya, pantas ge tando hapok jelema mah masyaallah. Ya kurang dijieunkeun spesial ya jeung hansip ya. Ah, nu spesial. Seungit ya halaliwir. Ini tengah rewil. Ya sip, cobaan yuk. Oh, jadi mah karak mah satermos ya. Jajal sip jajal. Oh. Nah, di karak mah minyak wangi. 50 meter ke orang kabur kayaknya sih minyak wangi. Tuh dia mah moal gagal jeung si parfum teh enji mah, enji parfum. Kala menek meuli parfum ka dieu, deket ka alun-alun. Kagak aya merekna, enji parfum yang eta di dinya. Jadi jaro meuli ulah sip ya. Artinya lagu naon sok itu biung bae kan yang belikan ongko. Terus cenah rada sakit jaro nya. Tapi ya minyak wangi di parfum pokoknya mas sangat luar biasa. Luar biasa. Soal harga Terjangkau, murah meriah bagi kalangan menengah masuk, kalangan Ya. di bawah masuk. Insya Allah lah mau sampai ngajual parek gitu. Mudah-mudahan ya toko J parfum diberi rezeki anu Atuh barokah. amin, sip, amin. Diberi jualan anu lancar. Amin, amin. Diberi umur panjang. Amin. Mudah-mudahan hansip tos diberi parfum ya. Amin kan salah tadi sorangan katur mah karena iya ulah kana bacot yo. Tadi serok-serok kana bacot bener naklin. Oh. Memang hidup membuat kita tersenyum. Memang hidup membuat kita bahagia. Jasin caro hansi